rongsok. Lepok siya teh kunyuk ta. Siap botak, urusan aing teh selesai. Lumayan ieu mun heueuh jadi teh batinan nikah. Pokona mah. Halo, Mang. Geus di mana? Oh, mana naik Malina sok? Motor mah eta seperti nu foto. Sok grab video call. Tah. Motor mah ieu mah saya anggan guru. Muhun usahana ieu mah. Tara di anggo ngarik, tara di anggo naon tah. Tuh, tingali. Oh, mau menak minus, Nya. Oh, nya sok atuh. Sok, balik ka dieu mah. Assalamualaikum. Cair ieu mah, geus puguh euy. Lauk sawah nu meuli lagi. Bisnis motor ieu euy. Batina nilap bener. Kerek beunghar aing euy. Ya. Geus nepi tah ieu motorna tah. Nah, barang nang ngurus kieu tah. Ieu mah tidak si madu ieu Di mah. madu. Tah, Mas motorna mah ieu mah. Mulus tah, mulus pisan. Mulus ieu mah. Mulus tah. Sok. Anggean Pak Guru. Oh. Sebraha ieu, pasna? Sapertos nu tadi we meureun anu dicarioskeun dina telepon 1,5 juta. Oh, untuk bisa kurang ieu teh, Segitu bae. 1,5 juta teh geus murah, Mas. Pancen ko. Kudu bae. Murah Ieu masa ieu mah tara ka mamana sa motorna ge sa. Mesin ge sahdu ka pada Satu. pasarangan. Ieu mesinna ge. Satu. Satu mungkin kepriwe. Wani aslina, Mas. Wah, ini Wah, pasti bisa. lah. Wah, di Batu Manuk kieu. Sabaraha mah meureun? Ya, Mas, hayang apa di batu mah benang 1,5 juta kana 3 juta mah eta, Mas. Tenanan ko coket botol kepriwe? Godona aget. Murah ieu mah. Aslina murah. Yois. Jadi. Ternyata duitan dulu. Jadi kumaha yuk ditransfer banyak, banyak kepriwe? Ya, transfer. Wah, ini Mas, ya, no minus ya, ieu mah no minus. Oh, yo no minus. Sal. Itu motor teh lain kamari di bengkel. Hah? Nah, hampir turun ke mesin alien. Nanti diturunkan. Kumaha jadina eta? Mas, ieu motor mulus pisan, Mas, mulus, no minus, ieu mah no Oh, minus. nang minus sih manggan guru. Murah meriah. Anggean Mana malah yang Eta bengkel-bengkel mah kepriwe eta? Bengkel kumaha eta? keapalina naon si Ucup mah? Keapalina naon, Mas? Mulus aslina tuh kira kurang kabalan gitu, Mas. Bener yo, bener. Aslina Tengah bohong yo. tengah bohong. Eta kumaha eta bengkel itu yo, sing bener yo, porto hirup yo urangnya. Benernya bisaan di bengkel eta mah. Pacan nyebut teh kamari teh mesin teh turunan. Ngebul nyebut mah. Nah terus ada isian cau. Ya kana. Ya kumaha eta? San cau-cau nu kepriwe kumaha ya? Cau mah Bengkel-bengkel diangkat turun. ngeuna cau mah. Eta cau-cau. Punya di iya di isian cau ame teh ngebul. Di akalan. Wah, dia kan atuh motor butut atuh gedung mana kepriwe? Di motor nu mana dia Motor suka nu cau. mana? Kau panu iya goblok motor teh nah. Sia mah apa teh ngaku. Pancen ko, ke joket Ah, segi kerjaan gitu. Maksud ke Ieu mah anggean guru sanes No minus. Kumaha gitu ya di pasar. dijual ke orang yo. Mending tidak terjadi. Ieu mah motor buruk geus nyeretek coba. Apa jalan orang mah? Oh. Geus nyeretek mesin lagi butuh motor oge. Aku sih kowe, lah kepriwe? Aja ngapu sih karo kanca dari Kak. Lo kepriwe? Boy. Lain ieu Mas Ucup mah lain motor ieu salah paham. Ora. Wis jelas kae, wis jelas. Wis jelas tadi eta bos sing mesti cowok ngebulo. Wes, tuh jadi mah. Mas. Ya Mas, murah. Mau. Tuh jadi pokoknya joke bodoh lo kepriwe. Pancen sablung dese. Si Ucup, si kunyuk. Si Ucup. Lah kumaha eta geus di duitan. Hah? Ih, aing sih. Mamang itu enggak di motor bensinan teh. Naon kan teu jadi motorna ge. Atuh karep teuing teh jadi mah. Tuh, kop petak komisinan ala step sabeula kop. Duit atuh sah. Wah duitna pan teu jadi. Di aing mah nepi ka imah motor. Atuh didorong we saeutik. 20 atuh sah. Wah, Bang. ala we step sabeula.
Goblok teh kalau aing mau apes. Motor lu bensin aja haram. Ah. Anjing teh, hujan nih goblok teh. Ah, usaha teh. Nah sia melaan naon atuh nages boga anak seberapa maneh akan kitu usaha teh Jiji, nasihat dalak-dalakan gitu kunyuk, aya naon? oh siap popohan kitu usaha teh melaan naon pamajikan can boga anak can boga sia teh Ji, bapak aing kita nyarekan kan nasihat nyarekan ka aing. aing nggak peduli cup ka maneh bapak sia meureun teu pedulieun we eta mah Sia mah peduli kan, siri ka aing. Nasihat resep nu aing usaha kan, kana aing keur maju ayeuna. Ji, oh sirik geuning ek naon aing sirik ka maneh Oh, PDW sia mah kan ambe aya batur nganggur. Geus siap gawe jeung aing kan dari hayang gawe mah. ngiderongsoknya Ho ngiderongsok kan, da pagawean aing ngiderongsok. ih geus di abraga-abragan aing kudu ngiderongsok momoal karung ih moal aing mah cup ah Sia Isal, hirup teh gengsian pisan ek jadi naon sia kan? aing ek jadi pengangguran sukses cup Banget sia panggungan sukses. Di mana kan aya nganggur sukses? Buku-buku mah teu barogan duit kan? Cih, masih mah gagabah geuning ka aing. Aing nganggur-nganggur kieu ge, duit mah loba kehed. Minta udah tuh aing ere loba duit mah, sabatang we aing mah. Duh. Wara komaha cup? Duit atuh duit aya warokoma, ngejem aing 100. Duit sarua eueuh ieu teh cup. Ah, kenapa nganggur teh loba duit kan? Mana? Cuman pengangguran loba duit, cuma loba nipu kan? Oh jing, teuing. Ah, budak ngerasa nya ngan bisa ngabeban nungkul kolot. Minta anu kakolot, minta ieu kakolot. Hah, beban sih mah kan, mikir sia teh Isa kan. Langsung kabeban kena kolot. Rongsok. Naon kan? Kaneng bedah naon aing keur ngider kan? Anu gering. Lah sapodo teuing. Rongsok. Anu gering. Nah, tuh kumaha aing ge goblok na. Rongsok. Iya, kuno. Hah? Oh, anu gering sia mah. Rongsok. Sia kaneh. Rongsok. Lepok sia teh kunyuk tah. Siap botak, urusan aing teh selesai.